euy. Nang kotor ge kudu bener aing diparas berarti aneh duit nang kuli pake bekal digawe manehna ka manehna. Aya budak kitu ngulikeun ka inung teh. Ieu kudu ngaleuwihan. Aing mah nyarang teh heuh nya. Engke we. Ayo ngadaharan ngarejo meureunna. Aing mah barian naon ieu tuh tika nyeri tuur geura gawe di anak. Aing teh eta mah da teu 30 acan iba gajinan teu. Ayeuna sapoe pan udin sabungkus nu urang teh nya gaji gocap. Encan kopi meureun tuh. Isuk sekali 2 kali 2 bungkus 2.000 geus 22 sabaraha meureun nincak ngagajina. Cenah kuli koploknya anak itu. Ka inung meureun nya. Ai inung ka anak kumaha? Kudu gawe dicas lacis poe we gaji mah diparaban deui. Ieu mah teu kejo teu naon anu pake bekal teh eta we duit nang di manehna. Teh yang najis aing mah yah kuli di anak nu deungeun-deungeun.